Bapak girang pengajian katutan rengan panitia anu kusim kuring dipihormat tehilap kasadaya rencangan anu kusim kuring dipika cinta sareng dipika nyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah pamuka carita malah mandar mengsurna barokah dina mahmurah. Alhamdulillah tawi syukur kana maha ghafur kana pirang-pirang nikmat. Hadirin anu sami linggi, sim kuring dina ieu kesempatan bade mopoyankeun budaya Sunda. Naon margina kada dipopoyankeun? Margi katingalna urang Sunda zaman kiwari tos teu apal naon diantawisna budaya Sunda. Dumasar kana eta pisan kawidian kusadayana sim kuring hoyong ngabijar biaskeun masalah eta. Lamun urang gumantung kana ilmu sosial, yen hiji barang bakal boga ajen lamun boga harga. Harga bakal kapimilik lamun boga ciri. Leungit ciri, leungit harga. Leungit harga, leungit ajen. Tah eta pisan nu ayeuna kapincak kaalaman ku budaya Sunda. Tawis urang Sunda tos seueur nu teu apalan budaya Sunda, sok we titenan ku sadayana. Kapungkur sor sepuh urang Sunda teh kacida ngamumulena ka para tatamu nu sumping ka bumina. Nu mawi tong kaget, dina budaya Sunda aya istilah urang Sunda mah kajang tekor asal sohor. Bakat ku hayang ngahargaan para tatamu pan ngabelaan nganyuk ngahutang ka warung. Eta teh ciri mandiri urang Sunda, di mana nawaran tara kawargatra estu netret kaluar tina hati sanubarina. Pan ayeuna mah tos teu aya. Di mana aya tamu, pan diantep nepi ka manyun setengah jam. Padahal budaya ieu teh sapagodos jeung ajaran Islam. Kanjeng Nabi parantos dadawu 5 di antara anu kedah dienggalkeun entong dengkengke, hiji di antarana nyuguhan tamu. Ari ngajuguhan tamu teh sebagian tina sunnahna Rasul. Tapi katingalna ka ayeuna tos teu aya budaya sapertos kitu teh. Hiji tah. Nu kadua, basana urang Sunda geus teu nyunda. Utamina mah di kalangan para rumajana. Punten. Barudak kiwari sanajan turunan asli Sunda dina cacariosan di babaturanna geus teu mirip urang Sunda. Sok ngomong kieu gini apanya? Aduh, gimana ya? Gue kayaknya nggak bisa datang deh ke rumah lo. Tapi meskipun demikian, tolong sampaikan salam gua ke bokap dan nyokap lo. Eta teh urang Sunda. Padahal malamun urang Sunda diajak sinang heula, da eta teh nampikna tolakna. Mata kaos kana cepil teh. Aduh, hapunten sigana mah teu acan dugi kana waktosna abdi ngadongkapan ka bumi salira teh. Insyaallah mamanawian sanes waktos. Deuh, raosna luar biasa. Tapi pan barudak kiwari mah sangeunahna we. Sanes teu kenging nganggo basa Melayu, tapi keur urang Sunda mah ulah hilap kana budaya Sunda. Dina cacariosan kedah nyunda. Sanaos teu acan dugi kaki Sunda atuh nyunda-nyunda. Cacariosan teh di lingkungan urang Sunda. Nu katilu, pakaianna urang Sunda geus teu nyunda. Raksukan para panganten teh pan ayeuna mah geus mirip urang Eropa. Anu lucu justru anu nyunda teh ayeuna mah urang-urang Cina. Euleuh urang Cina tapi nganggo pakaian kabaya nyunda pisan. Ari urang Sundana pake pakaian barat pan lieur eta teh. Hal ieu ngandung harti. Urang Sunda tos hilap ka Tamawadi, tos hilap ka Purwadaksina geus poho kana asal usulna. Yen pakaian mangrupa simbol atana di ciri budayana. Pan barudak kiwari mah teu apal nu kumaha cik pakaian Sunda teh? Nu kumaha? Tah nu kieu pakaian Sunda teh. Nu kaopat di bidang pergaulanana. Punten kapungkur khususna di tatar Pasundan dengan nyata gadis-gadis neng-neng di pinggir pan aya istilah di pinggir geuninganna
Kasucian teh merupakan hiji perkara anu pangmahal-mahalna. Di Amerika tahun 80-an hasil panalengtikan nyebatkeun yen rumajana dianggap kuper lamun can saresa gebruk jeung baturna. Ari ayeuna tibalik eta teh totonden yen urang Sunda geus poho kana budaya Sunda. Nu pamungkas di bidang seni, khususna seni musik atau seni sorak. Punten, da barudak kiwari mah apal keneh lagu Walak Beuleum siga nu nyeri untung ngabari ka anjing edan geuning nya. Di batang ketuk tieu. Kaca pisuli, jaipongan. Pan eta ge raoseun. Atuh anu agak moderna, nu rada moderna. Pop Sunda, nu siga kieu. Segebatur mah kuring teh budak jalan. Gawe ukur ngamen dina kandaraan. Sabenerna hate ngarasa puguh hirup ragam taya kolot teu apa dirupana. Jeung di duka di mana. Ngan hanjak kalwe orang Sunda khususnya barudak kawan kiwari tak apal yang luar biasa budaya Sunda. Kaladar orang Barat orang Eropa anu dialajar Sunda hiji we lamun orang Sunda hayang boga ajen prung gerak karung popoyan deui budaya Sunda. Sebab naon? Sebab leungit ciri leungit harga, leungit harga leungit ajen. Orang Sunda bakal dihargaan deui ku nu sanes lamun orang Sunda mintonkeun deui ciri kasundaanna. Sataacan untuk pedaran sim kuring bade umajang khususna ka para nonoman umumna kasugerining urang Sunda. Yuk urang ngajaga ngariksa budaya Sunda. Cak sakitu nu kapihatur tidak cukup lembur jembar hampura anu kateda. Mau pilih aya sengeman sim kuring anu ngabentur kana kalbu, ngabetrik kana ati, ngagores kana hati, ngabintar kana daar, tidak si hamputeuna. Allahumma fiqil aqmitari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring Sunda.